Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang di sana Ibu dina mata pelajaran Bahasa Sunda. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sajak untuk pertemuan kedua. Terlebih dahulu silakan disiapkan alat tulisnya dan mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Memahami bentuk dan struktur teks, unsur, aspek kebahasaan serta isi dan amanat sajak. Yang kedua, membaca dan atau mendeklamasikan sajak dengan penghayatan dan ekspresi yang tepat sesuai dengan struktur teks dan aspek kebahasaan. Deklamasi sajak. Deklamasi teh mangrupa kagiatan midangkeun sajak anu dibarengan ku pasang peta atau gerakan jeung pasemon anu meunah di hareupeun batur. Ilaharna ditalar atawa henteu make teks. Jelema anu deklamasi teh disebutna deklamator. Jadi, deklamasi itu merupakan kegiatan midangkeun sajak yang dibarengi dengan gerakan dan mimik muka yang tepat di depan orang lain. Biasanya tidak menggunakan teks dan orang yang deklamasi disebutnya deklamator. Pek regepkeun sajak ieu di handap. Silahkan disimak ya anak-anak. Tanah Sunda, karya Aib Rosidi. Hejo pagunungan, Paul lautan. Hejo Paul langit nahate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing kamana kuring lempang. Tanah lembok tempat bumetah, angin nyeot nyiuman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumeluh. Kuring mau pumpang, kuring rek datang, neulkeun tarang, neulkeun jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung bedil ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih ngabayabah, getih maranehanana tumika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian pahanon caralong tangga, jasad nuruksak ngelungsar nadada anjeun. Hejo pagunungan, Paul lautan, taya kamarasan ngan katugenahan. Hejo pagunungan, Paul lautan, taya katengtreman ngan ancaman. Ngan lantaran kuring cinta, ngan lantaran kuring tresna, langit hibar lembur musnah, jalan lecek,
Abalunggung kakotang. Kembang berembuah biru, kembang merah, kembang jayanti. Tanah tempat kuring sidakku, murugan mun kuring tepi kapati. Jatiwangi 1850. Nah, sesudah kalian menyimak sajak tadi, nanti silakan diisi pertanyaan yang akan Ibu berikan ya. Tugas ini silakan dikerjakan dan di hasilnya diunggah di GCR Bahasa Sunda. Pancen ieu dikumpulkan di GCR Bahasa Sunda paling telat Rebo 31 hiji Maret 2002 hiji pami aya patalekan tiasa japri. Jadi tugas ini dikumpulkan di GCR Bahasa Sunda paling telat hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ibu melalui WA atau bisa juga di WA grup kelasnya masing-masing. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.